Kautamaannya nyiar ilmu dina hadis anu salajengna nu disebatkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta saha jalma anu nempuh perjalanan pikeun nyiar ilmu maka Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal ngagampangkeun eta jalma nempuh perjalanan ka sawarga. Tegasna lamun urang hayang digampangkeun lengkah suku urang ka sawargana Gusti Allah Subhanahu wa taala, urang kumaha? Urang kudu mineng ngalengkahkeun suku kana niangan ilmuna Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oge ieu teh maknana bisa jadi digampangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalengkahkeun suku ka sawarga teh nyaeta urang di alam dunia dibabarikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dina midamal perkara-perkara anu jadi sabab gampangna urang lebat ka sawargana Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi lain ke pas ngalengkahna di akhirat hungkul gampang gitu tah di alam dunia ge barokah urang ngalengkahkeun suku kana pangajian, ngalengkahkeun suku kana raraga nyiar ilmu engke ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dina kaberkahanana eta ilmu kumaha digampangkeun urang dina ngalaksanakeun perkara-perkara anu naon anu ngagampangkeun urang atawa anu jadi sebab urang lebat ka sawargana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta nya rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan atuh urang sing lengkah sampean teh ieu digampangkeun tina raraga nyiar ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Anu mudah-mudahan kadituna urang sing digampangkeun dihampangkeun awak urang dina migawe perkara-perkara anu janten sabab lebetna urang ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos ari lebet surgana mah eta mangrupikeun rahmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah saja usaha jang ngaraih rahmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala supados naon urang diburuan ke ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dilebetkeun ka sawargana Allah Subhanahu wa taala.